Ngahanatkeun sangu lanjut naheur cai dina hawu. Nah jadi caritana nya barudak ieu aing boga berkat dak urut ngariung lain urut dak jabeuna ngariung salaki jeung anak. Laju ieu nek dihaneutkeunna kana hawu sakalian horeng barudak aing teu boga cai ngentrong eta cai stok cai teh jeung cai nginum. Laju pan ngeunaheun ieu engke mantas ngahaneutkeun dak nya aing geus ruhai maseuneuna atuh heuh pan ngeunaheun tinggal naheur cai bae ieu aing ge ngahaneutkeun sangu heula ulah poho ditutupan dak supaya haneut sanguna tah geus kebel ti kebel geus haneut sanguna dak dijait tah tamplokeun kana sangku. Laju mah ieu lanjut barudak nya naheur cai tah kana panci naheurna. Atuh heuh dak jeung kabeneran poe ieu mah deui caina tah rada herang jak kamari mah pan kiruh bae hujan bae di aing mah pan dak ngecrek tea laju kana cai ge kiruh teu bisa naheur cai. Tah ieu sabari nungguan cai asak barudak nya aing lanjut ngakeul dak ngakeul wadang nu tadi teh nu dihaneutkeun geus anggeus kebel ti kebel tah cai geus ngagolak horengan dak. Tidak lupa dak nya di dieu aing selalu atuh heuh dak ieu heh ngeusian termos jasa laki pan engke hayang ngopi atuh dak lumayan bae nya aya cai panas mah teu kudu cutrak-cetrek kana kompor bae. Termos geus pinuh lanjut di dieu dak ngeusian ceret atuh heuh dak jajeng nginum najan eueuh tamu ge kanu aing pan meureun aing ge dak kudu nginum nya atuh heuh kudu boga cai bae ja aing mah ai meuli pan teu doyan dak ceuk aing ge aing mah ai cai beulian mah. Atuh heuh ja cai beulian parangsa aing mah sari cai atah.